pernah kan nyanyi biasa itu. Indonesia mah kacatur kamancanegara bahwa Indonesia itu tanahnya makmur sentosa jeung naon cenah tanahku Indonesia itu tanahnya tanah sorga. Jangankan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lain itu gitu, Jack. Jangankan tongkat kayu, batu pun jadi tanaman. Oh. Jangankan tongkat kayu. Jangankan tongkat kayu, batu pun jadi tanaman. Kayak ngono sing tembange ya. Pantes para penjajah ka Indonesia teh KBG hayang ngarebutkeun kana tanah air Indonesia teh. Sok coba gerak. Urang bae anu umurna sakieulah kurang ti satengah abad geus pernah ngadenge bahwa Indonesia teh dijajah ku Belanda sareng Jepang. Negara Belanda teh ngajajah ka urang teh lami 350 tahun lamanya. Itu bukan hal yang sebentar. Atuh ditambahanku penjajah negara Jepang anu di Indonesia ngarebut di negara Jepang, di negara Belanda teh Jepang hoyong ngarebutkeun tanah air Indonesia. Sampai kabar hadarinya sampai negara Belanda teh terkocar kacir, bahkan banyak yang kelaparan, banyak yang disembelih, banyak yang dimakan dagingnya oleh para penjajah orang Jepang. Hoax lain Jack eta dimakan. Survei membuktikan bahwa negara Jepang itu menjajah 3,5 tahun ke Indonesia. Belum lagi dijajah oleh Portugal. Anu baru nyampe ke Sumatera. Di Sumatera mah banyak peninggalan orang Portugis atau Portugal teh. Nah, atuh di Jakarta banyak peninggalan di kampung-kampung, peninggalan orang Belanda nu selama 350 tahun ngajajah ke Indonesia. Jack nyanyikan Jack. Orang bilang, oh ini di laguan nih. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga, geus kadinya. Tah ayeuna penjajah Jepang. Penjajah Jepang ngajajah ke Indonesia, terutama ke bagian-bagian perkampungan. Tempat kami ogenan di Lolojok anu mana Indonesia nyincet teh kajajah nyaeta daerah Ciamis, Pangandaran, Barengkok, Cijulang. Bahkan aya ye Ki Hadari teh dititah ku orang Jepang. Koci ne Sawarudojo. Saiki bahasa Nihongo wa. Coba katanya naik kelapa muda disebut itu juga dari kata-kata penjajah Jepang dibilang daugan. Daugan itu bahasa Nihongonya, bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya kelapa muda. Daugan teh. Belanda Jack meureun daugan mah. Jepang. Belanda. Oh Belanda. Ora apa-apa lah kelalen salah sedikit
nama juga manusia. Cek orang Jepang teh. Adari. Nawae wanan des kah dari desne. Hai. Katanya. Naik kelapa. Kelapa muda. Daugan. Ah. Ya orang Indonesia nu di mana ditita ku orang Belanda, ku orang Jepang. Kita naik ku penjajah. Tah si Hadari teh naik salengkah pak terekel ya karena tangkal kalapa. Naik salengkah, 2 lengkah, hitut. Cek orang Jepang teh. Good. Ine. Bagus. Good. Saling kadai karena pemanjat, karena panjatan, karena sesengked. Hitut deui bae si Adari teh. Cek orang Jepang teh. Good. Ine. Bagus katanya. Pas katilu kalina naik kana pepanca deui eta modal deui bae, hitut deui bae, bekok deui bae. Tah, ari ku orang Jepang teh henteu boleh selalu pegang pistol. Ngaranna ge penjajah. Ngan ditembak ke bujurna teh. Bari ngomong kieu, Bakero teh. Nihongo artinya goblok atau berdebah sambil ditembak. Atulah gerak modar si Adari. Jadi inti nama nanaon ge ulah kaleulewihi. Hikmah tina ieu pembicaraan Mr. Jack teh ulah kaleulewihi. Jodoh pasti bertemu Afgan. Jadi aya batasan-batasanana. Nya heueuh hitut 3 kali teh dina handapeun si Jepang teh pasti ditembak. Naluhureun penjajah teh pasti ditembak. Nu matak ieu ge ditembak. Madang wae kaleulewihi mah kamerkaan angot ieu hitut model bobos pasti ditembak. Nu artina nu jantena teh modar si Hadari. Janten utami bobos, upami bos taking seueur teuing. Pilih ditembak orang Jepang nyaeta penjajah. Nah, sakitu